bro, aing bieu ningali mantan maneh di hareup. Wah, hirup kenehnya. Hirup atuh bro, pan urang bieu nempo di hareup jeung kabogonan nu anyar. Wah, pan bejana kamari kabentar gelap, bro. Tak aing teu percaya ge. Beneran dia aya di hareup, bro. Tapi kasep teu kabogona. Kieu bro, siga sintung kalapa. Hideung, nya tutung, nya garing, bro. Bro, Aisyah kurang, bro. Jika nu bingung gitu, eta beungeut jika jahe menang meprek. Motor anu tadi kuani pake leungit. Hah? Terus kumaha make bisa leungit? Dibegal, Lain, dipaling, lain, dicopot ku mitoha sialnya. lain. Terus kumaha atuh make bisa leungit sate obar? Pan tadi motor anu kurang dipake teh dicokot kun bogana. Pan aing teh nyinyah. Lain buat orang kan rek nanya, lain anak anjing teh haram lain cek agama Islam mah. Nya heueuh atuh haram. Geningan di lumur anak mah, Pak Haji jeung Bu Haji ngingung anakna. Kadang sok di mandian, sok di beredahan, sok di bareng nginum, keur kawenan mah sok sare bareng jeung manehna. Nu bener, Bro. Manya tah haji model kitu. Teu percaya aing setik oge kana omongan maneh. Nah, make teu percaya da bener ingat. Haji model kitu mah murtad atuh. Dosana gede. Nya teu dosa atuh, da Pak Haji jeung Bu Haji di lumur anak mah ngingung anakna lain ngingung anak anjing. Ade maneh bro. Poe minggu ulin. Hari pemajikan maneh ka mana? Ari tadi mah ulin diajakan ku mantana. Nah, maneh bet dibikeun pan eta teh meureun mantan kabogona. Dakeun bae atuh da geus eueuh hubunganana naon deui. Lajeng mantana ieu. Ari maneh, bro, pan eta teh meureun selingkuh seteh. Si anjing. Nah aku aing karek kepikiran. Urang rek nyusul pamajikan teh we.